Kita sekolah. Semolorin. Oi, udang. Pure balaga sih ya. Dek. Aing. Mana ya? Selilang terbayar, aduh, kumaha sih ya. Kayak ya, kenapa isukan weh? Ih, butuh ayeuna ya. Orang zamanna euy, kan suka kurang kayak diusahakeun kayak. Ya, Bener nya. heeh. Awas Masa ya. aya aslina euy. Awas untuk bayar isukan orang dipanggil ago jurah. Heeh. Kalau dibayar siap. Ayo balik lah. Ayo. Aduh. Juga ente aing masih jaka ngahudangkeun teh arek mere duit, malah lagi hutang deui aing mah. Aing hirup teh kieu teuing euy. Rungkat wae keur mah beungeut rungkat, loba hutang aing. Aduh. Pangkani hutangna kasih jakanya 50 juta deh. Kudu menang isukan kumaha carana nya. Lamun teu meunang ke aing ku algojon aing ke di lemek-lemek. Kemana nya? Biar wae lah kitu nya. Biar sugan aing meunang lah. Keur ngasih jaka 50 juta yang bisa eutik nya. Lah bismillah ngan heula. Nikmati ngopi puting-puting kieu. Mau beri di baturanku janda kirang mah. Aduh. Nah gini kebenaran aya si bos. Ayo tuh pisan ya. Bos, woi, sehat bos. Wah, Wih, bos bikin ieu wae, bikin gemong wae ya bos. Aduh. curiga aing mah ya sigana. Curiga naon tuh bos? Iya bos, supaya memanjakan silaturahmi 100 bos. Si orang geus moal bener ieu mah. Oh bos. Mana can ge gawe geus nginjem 100. Gawe heula arek moal. Oke gampang yang bos, urang aya perlu pisan bos euy. Yuk, Aya teh bos 10 juta bos. isukan cairna, wayahna isukan. Kumaha lah sukan ge ke transfer nya. Nyangke di kabaran lah. Soalnya Gawe perlu heula pisan tapi bos, isukan. asli perlu pisan. Ya ge keur nungguan we ieu. Tapi bener ya asa lintu pisan ke mah ganteng. Bener nya isukannya bos ya? Curiga, Nya isukannya 10 juta ya bos. Wah, jadi kabaran lah. Ya geus nya mah. Nungguan pencairan Nuhun ya we bos. ge, Keur mah ganteng ya. Assalamualaikum bos. Ayo, Waalaikumsalam. Aya wae untuk awewe datang lalaki memuji-muji teh. Nyaho keur menikmati kopi, manisnya pahit kopi. Pahit manggeus pugu ieu teh kahirupan. Menta kasbon. Tipu. Mau bener. Ning mangkatkeun lah. Duh. Lieur sirah duh aing kudu kumaha ieu teh. Meski malah ngalobaan utang. Jangan sirah. Lai. Weh, tut. Siap. Kemana wae? Ayo wae. Naon ngalamun wae tingali pajauhan teh. Ngalamun juga hayam beunang ku elu. Bingung aing tut euy enak euy. Utang loba. Nu lagi loba. Hutang naon curiga ya, hutang naon heula. Hah? Hutang naon pasti masalah kan nu online kitu kan. Kebiasaan. Ya, tuh dah di mana-mana ge nah hutang pasti lobana. Online tuh. Ada online on deui atuh tuh. Ente boga ieu teh, boga solusi teh ke masalah urang nih. Hutang nu gede. Ya gede, yang bingung kudu ka mana deui euy. Aya sih urang harita pernah boga kenalan jelema pinter. Wah, lu benar tuh di mana sih? Di mana? Tapi lain dosen, jelema pinter apal meureun, lain dokter lain jelema pinter apal deh. Jelema pinternya apa jelema pinter mah? Itulah nya pertanyaan. Oh, pertanyaan. Tapi lain Google lain. Aing mah sok banu nipu aing mah. Percaya ngaranna teh Mbah Kucrit. Mbah Kucrit Eta bisa eta mah pertanyaan kabeh sarapaleun lah Mbah Kucrit ngaranna teh. Mbah Kucrit. Heeh. Asli eta? Asli. Bisa nyelesaikeun masalah urang kabeh? Hutang pasti dijamin lunas kabeh eta. Masa mah untuk kita dah asli hanya teh alamatna. di mana alamatna?
pokoknya mah di daerah mana ya Poli? Daerah mana sih nya? Harga teh Poli. Kayak kurang dikirimnya. Oke, Alamat sabu tanya ini kabupaten urang kayak kurang dikirim. Karena ya lewat SMS. Kayak kan nomor HP. Ya aya lah. Ya nama tenang lah, geus leuheung lah aya solusi nama gitu. Tapi geusna ulah dibiasaan. Tapi mencair baginya. Itu Mas Wading, waduh gitu Mas Wading aju rumus. Baru ada orangnya butuh. Ya lagi gampang. Kamu geus selesai mah kayak kurang dibagi lah. Anu terima orang kabah suci teh lah. Pasti jamin. Aing nyaho kumaha sugana ka jalan keluar urang gitu. Sepuhnya Pak orangnya mah Kemana? balik lah mandi is maghrib. Masih mandi? Habis seungit orang mah biasa. Pantesan, cai ini bau naon, bau bangke teh. Anjing dulu lah. Dikirim lah alamat SMS. Siap. Masih usupkan SMS-na ini. Ya guys, asih. Orang mah teu boga mulai mah SMS sungguh bisa nage WA orang. WA. Teu boga teu karar itu orang mah. Yang jadul pisan di mah teh, ya guys. Jang, nyaho Mbah Kutri teh Jang. Tanya tengah ganggu. Wah, bener Jang. Tanya Nyaho. Ah, aing nanya ka deui nya. Nu bener Jang. Minta Kede beli duit. Ayo, hah? 2.000. bu. Mau beli budak teh. Terus Jang mana deh Jang? Kaditu jalan. Kaditu. Tanya Nah, teh nyaho wae. Nyahona naon Jang? Kaditu. Kemana? kali turun. Kaditu. Oh, nyanggeus. Kaditu. Nuhun ya Jang. Punten, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badai ngalos, Nya, tarang bumina Mbah Kucrit teh. kucrit. Ya, Dukun lain. nya dukun eta. Bagaimana bumina? Tuh, kali itu. Ya, terus? Teh, ka belah ditu. Ya. Oh, ke kanan, langsung ke kiri. Kadinya tah. Oh. Ulah ayeuna geus penting. Nah, sieun. Sieun. Ulah ayeuna. Sieun. Yang satu hari. Angker kadinya tuh. Sok aya bejana. Oh gitu. Ya, nyantos satu. Isukan deui isu. Nyamun. Atur nuhun atuh nya. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cari. Oh yakin nanya ke dukun teh nanyakeun dukun eta moal salah deui sigana jelema mararak da yang beunghar aing ge hayang beunghar mah sarariun aing mau kudu kituan mah ieu mah mararat jelema teh ieu mah atawa ngebleg hutang Duh, heueuh sapanggih oge euy. Tempat dukunna euy. Tapi cek mah eta kudu isuk-isuk nya. Ulah waya kieu penting-penting. Tapi heueuh oge bener. Paul aing mun we kieu mah di jalanna beuing aya kos kitu deh Paul. Komo deui urang. Asa dukunna kumaha lamun misalkan dukun cabul. Kan ditojos meureun. Kesorah itu teh aing jadi poh. Semua balik. Yah, mending balik wae lah. Kayak mending isuk wae lah. Beli sepi kieu euy. Ieu ini gimana ya? Kalau kieu gini. Cobaan we. Punten. Assalamualaikum. Punten. Ih, aing mah meneun keluar pisan. Bawa yang bohongan gitu nya. Ih, tak bakal keluar wae nya. Mana sepi deh. Sareng kieu. Agak. Badai kasaha, Jang? Iya, minarian Mbah Kucrit, bener teh ieu, bumina di dieu. Oh, Mbah Kucritnya. Nya, Ai Mbah Kucrit mah bener di dieu. Cuman nuju bobo nyata oh, tiasa teh dibangunkeun lah. diudangkeun. Heeh, perlu salaya abdi ieu, penting. Nyari kitu mah ieu tuh kalbat satu nya.
Tapi mau di dia weh. Dilebat. Ini lebat aja. Duh, bah itu dulu. Nyata tuh tiasa diganggu. Terus kumaha tuh? Ku abdul lah. Emang biasa. Nya tiasa. Ya sok, kayak biasa mah. Tuh, lah. Sok kumah. Iya, abi kedatangan. Oh, nya terang. Terang. Hayang beunghar kan? Nah, apa gini? Nya apa kan tujuanna ka dieu teh bade naon. Terus kumaha ya? Nya abi ka dieu teh aya maksud hiji hayang beunghar. Kedua hayang kasana loba duit lah sia batur. Tapi geus ka itu ka dieu neangan cara nu bener, hese wae mantap. Abi ka dieu lompatna. Tepat. Di kumaha? Nya aya tenang, aya pokoknya aya sabaraha hiji syaratna. Syaratna? Naon wae syaratna? Jadi kieu Pak syaratna. Kan Kumaha? teh aya DP mulai di 2 juta nya. Tah Bapak menangna 1 juta. Mun DP 1.500.000 menangna nya pokoknya berturun we nya bertahap sampai ke DP 500 atau 300 atau 200 ki bisa atau 100 lah pangmentok-mentokna 100 kumaha tah. Pak, ari kitu mah atuh. Aduh teh gaduh aya berjuta-juta mah. Ya ada lagian abah mah siga kredit motor wae. Aya sekian. Aya ge 1000 perak kumaha tuh? Duh 1000 nya. Nya bah 1000 mah. Tah deui Mang. Kaya deui aya 1000-1000na. Bisa wae sih sakitu. Nya. Tapi kumaha ye syaratna? Lah, nek syarat naon ge ku saya mah dilakonan, arek syarat naon ge arek syarat sejogedan ke arek talanjang sok saya mah dilakonan asal nu bener we mere ieuna jimatna. Nah, berarti mun kitu mah ya bulu hayam. Nya. Ke ku Bapak di pandian we nya 3 kali. Biasa make sabun, make susingitan nah. Sampai tungguan di sabinggu kan 1000 nya. DP-na 1000. Nya paling 1 tahun lah. Nya hayang 1000 mun hayang gancang jutaan gitu. Arek saminggu atau sapoe ge jadi. Jantos. Nah. Bae teu naon. Naon. Nah, saya ta eta Sugan teh keur gegere bah. eta teh puguh keur gigit tapi da ena mah jimat. Jimat yang geus sakit dicobaan pandian 3 kali. Banyak singitan. Heeh. Tangke joget Di jogedan. Tiga jam lagi lo sok cobaan. Awas jangan ngabohong mbah ya. Sok. Kayaknya kamu eta mah baik diwe ka dieu lah. Ya, siap. Mana mana itu tadi? Oh iya tah. Lumayan. Ya. Masa? Udah dah. Langsung balik. Langsung lah. Segitu, murid dia. Ayo mbahnya. Ayo. Ayo mbah. Oh, hati-hati. Ya, assalamualaikum mbah. Salam. Tah, aya nama orang praktekeun cek baku teh. Pandian 3 kali menyaksikan kita langsung joget ulang cobaan coba. Pandian sekali. 2 kali. 3 kali. Terus semprot. Nah, kita langsung joget. Coba. Cep, acep, 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 acep. Sakti manifest di ujung halah, maka tinggi tak sanggup bicara. Naon sia ngguran lainna? Bening nu bijian aku skill gini. Nyawa teh mana aing salah. Aing siluman manuk piit. Hah? Siluman piit? Emang zaman kiai kena siluman piit? Ayo sugan teh siluman siraru mah. Eta bulu aing segala dikumbah. Aing kacirisan. Yang beunghar. Oh, saya yang beunghar. Mana saya bukan beunghar sih. Gawe setek gawe.
Action. Nikmati ngopi puting-puting kieu kalau bari di baturan ku janda pirang mah aduh hat atuh Aneh.